darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajeun teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta baja daek ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka nyana mah kajeun sabodo kebal-kebal mah tiis ge panas geus uraga embung adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ninahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai 2 poe ka ditu mah ngeunah kumaha bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas 2 poe panas lah kaditun lama urang teh ieu teh ngajerit sakieu cicing sakieu gas mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaje teh kos kitu nu matak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema nu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin tah eta keur carita keur maot engke di darakana ge geus puguh para aulia Allah para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh ieu mah jelema nu jahat biang jahat di neraka sapoe 2 poe 3 poe 4 poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu sakieu marah sakieu gas pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka can boga tasbih cak ahli-ahli neraka hoi yang tasbih di neraka keur ieu tolol deh kuari henteu aing mah tasbih bae tasbih di mana tuh seuneu sugan bae anu mah tasbih budak sok sia sia jeung hanas bae sagala ieu aing seberapa tiba heula teh pangeran aing kan Allah sia geus saruakan Allah ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu aing gaji miludan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu da kiai na ge aya di dieu kuari di mana ieu kalau ngomong aja saya kurang nyaho pangeran teh Allah aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing zikir kuari cak ahli-ahli neraka keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeun di dunia aing teu kaburu kuari neraka lah bisa Imam Jalaluddin ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu nek moal aing mah nya teh geus sakeu pararanasna aing mah nek zikir bae ka Allah zikir ka Allah nya di neraka la ilaha illallah la ilaha illallah cak malaikat sanu zikir eta cak ahli neraka tuh situ zikir bae hoi cak malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang Jumat kurang di dieu lah malaikat ge makhluk ka ditu sia cak malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir bae panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indep aing mah aing sama sia ya mah paling yang nempoan doang jangan iskin moal bisa sia cak malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah buka hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya saya jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka tiis la ilaha illallah ija tiis berarti bener kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat ge di surga di neraka gede sekian lagi ya ngapa ijaannya na dakwah
saudara-saudara ahli neraka seperjuangan. Saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus, adem. Sekali neraka mana iya sih? Lihat kulit saya. Tuh, nggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Atuh kami jauh cekina. Masya Allah, ikutin saya. Ayo, waktu di neraka nyen majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina. Kita ieu Imam Jalaluddin Rumi deuk nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus samekan di neraka teh tuh. Jalaliki. Malaikat Malik gandeng. terus bae zikir illallah la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga. Mualah. Keluar ke di surgamu. Cak balik surga ieu. Henteu cak gini. Kok bisa teu? Ya atuh ka surga kan maksudnya supaya tiis, atuh di dieu geus tiis. Masya Allah, cak balik jadi kos kieu. Ulah ngomong sia. Cing ngerembel bae sia. Kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka. Kiaina aya kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke surga, ini udah waktunya udah masuk ke surga. Kagak. Udah saya di sini aja adem. Begini Kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari. Enggak pengen. Udah sini aja. Hese tah. Datang keduk dikaluarkeun ke hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad kunaon umat di neraka endeup kita ka surga embung. Kunaon? Kangjeng gawe ge. Wih, kunaon dari ka surga jadi embung. Coba pariksa coba kan itu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh. Ku jeprakan. Mana kiaina ceuk teh. Saha ngaranna? Ayalah malu bejakeun. Cak ageun kunaon dieu? Geus waktu ka surga jadi embung. Jageunah di neraka getis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cak Kangjeng Maha bener Allah. Cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak kabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api. Anti api. Mantak ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim. Ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan seuneu bohewel sia kajen kumaha. Maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara. Ya Allah ya Rabb. Nah, akhirnya cek Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing. Ieu mah kuari maka salalorga bae lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge. Ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api, berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang ngakeun atuh kumaha Kangjeng bae ai asli mah kabeh ge saya ka surga subhanallah.
wah cak Abu Bakar titata dia tuh siap abi hatuh bala betah sebenarnya mah hatuh di neraka ti isma aambeun mah tetep bae hangru ya akhirnya di kasurga nah ini mah jadi zikir lain lalaga masyaallah karim wahara